Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Wan najmi idza hawa. Demi bentang nalika surup. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sobat maraneh teh hante sasar jeung manehna oge hante nyeleweng. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jeung manehna hante ngucapkeun Quran tina hawa nafsuna. In huwa illa wahyun yuha. Saestuna eta Quran teh taya lian angin wahyu anu diwahyukeun. Allamahu syadidul quwa. Manehna geus diwurukan ku malaikat Jibril anu kakuatanana liwat saking. Dzu mirratin fastawa. Anu perceka jeleg manehna ngajanggelek kalawan sampurna. Wa huwa bil ufuqil a'la. Sedengkeun manehna merenah di alak paua anu pangluhurna. Tsumma dana fatadalla. Tuluy manehna ngadeukeutan jeung beuki deukeut ka Muhammad. Fakana qaba qausaini aw adna. Nya kaayaanana teh kira-kira 2 tujang gonewa atawa leuwih deukeut. Fa ila 'abdihi ma auha. Tuluy anjeunna ngawahyukeun ka abdina Jibril saniskara anu diwahyukeun ku Jibril ka Muhammad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatena hante ngabohongkeun kana saniskara anu ku manehna katenjo. Afatumarunahu 'ala ma yara. Nya naha geuning maraneh ngabantah manehna Muhammad perkara anu ku manehna katenjo. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Padahal saestuna manehna geus nenjo manehna Jibril dina sejen waktu. Inda sidratil muntaha. Di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di dinya aya sawarga ma'wa tempat mulang. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nalika Sidratul Muntaha katutupan ku nu nutupna. Ma zaghal basar wa ma tagha. Panona hante ngabalieur jeung manehna hante ngaliwatan wates wangan. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Saestuna manehna geus nenjo sabagian tina ayat-ayat pangeranna anu aragung. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Nya naha maraneh hante naritenan Alata jeung Al-Uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra. Jeung anu sejena nu katiluna Manata. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Naha ari pikeun maraneh anak lalaki ari ka anjeunna ditudingkeun putra awewe. Tilka idzan qismatun dhiza. Anu kitu teh upama kitu mah pangbagian anu teu adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Saestuna tayalian eta mah kabehanana oge ngaran-ngaran anu ku maraneh jeung ku karuhun maraneh disebut anu ku Allah mah henteu diturunkeun kateranganana perkara eta. Maranehna nganurutkeun sangkaan jeung hawa nafsuna
padahal ka maranehna geus datang pituduh ti pangeran maranehna. أم للإنسان ما تمنى Atawa naha manusa teh bakal menang saniskara anu diangen-angenna. فلله الآخرة والأولى Nya kagungan Allah akhirat jeung dunya teh. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Jeung sabaraha lobahna malaikat-malaikat di langit sapaatna henteu nulungan saeutik oge kajaba sabada aya widi Allah pikeun jalma-jalma anu dikersakeun jeung dipirido ku anjeunna. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Saestuna jalma-jalma anu hante ariman ka akhirat nya mere ngaran ka malaikat teh ku ngaran awewe. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Jeung maranehna henteu boga pangaweruh perkara eta, maranehna henteu nurut salianti kana sangkaan wungkul, sedengkeun ari sangkaan teh henteu saeutik oge nguatkeun kana hak. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Ukituna geura tinggalkeun sing saha anu ngabalieur tina eling ka kami, turta henteu miharep naon-naon salian ti kahirupan dunya. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Tah kitu pamustungan ilmu maranehna teh, saestuna pangeran maneh nya anjeunna anu langkung uninga ka sing saha anu sasar tina jalan anjeunna, jeung anjeunna langkung uninga ka sing saha anu meunang pituduh. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Padahal kagungan Allah saniskara anu aya di langit jeung di bumi, jeung anjeunna bakal ngabales jalma-jalma anu ngalampahkeun kajahatan nurutkeun saniskara anu dilampahkeun ku maranehna, jeung anjeunna bakal ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean ku kahadean. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Nyaeta jalma-jalma anu nyingkahan dosa-dosa anu galede jeung kajahatan-kajahatan kajabah anu laletik, saestuna pangeran maneh maha jembar pahampurana. Anjeunna langkung uninga perkara maraneh nalika anjeunna ngayugakeun karuhun maraneh tina taneuh, jeung basa maraneh keur janin keneh dina beuteung indung maraneh.
Ku kituna maraneh ulah muji diri sorangan. Anjeunna langkung uninga kasing saha anu takwa. أفرأيت الذي تولى Naha maneh hanteni tenan jalma anu ngabalieur وأعطى قليلا وأكدى jeung anu barang beres saeutik tuluy koret. أعنده علم الغيب فهو يرى Naha manehna boga pangaweruh perkara anu goib nepi ka maranehna bisa nenjo. أم لم ينبأ بما في صحف موسى Atawa naha manehna can dibejaan saniskara anu kaungga dina kitab Musa وإبراهيم الذي وفى jeung perkara Ibrahim anu geus nyumponan parentah ألا تزر وازرة وزر أخرى nyaeta yen saban jalma moal nanggung dosa jalma anu lian وأن ليس للإنسان إلا ما سعى jeung saestuna manusa teh moal meunang naon-naon salian ti anu ku maranehna geus diusahakeun وأن سعيه سوف يرى jeung sanyana usahana teh bakal dipintonkeun ثم يجزاه الجزاء الأوفى tuluy manehna bakal dibales ku wawales anu sampurna وأن إلى ربك المنتهى jeung saestuna nya ka pangeran maneh pamungkasna وأنه هو أضحك وأبكى jeung saestuna anjeunna nu ngajadikeun seuri jeung ceurik teh وأنه هو أمات وأحيا jeung saestuna nya anjeunna anu mateni jeung anu ngahirupkeun وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى jeung nya saestuna anjeunna anu ngajadikeun sajodo-sajodo lalaki jeung awewe من نطفة إذا تمنى tina mutfah nalika dipuncerakeun وأن عليه النشأة الأخرى jeung saestuna kakawasaan anjeunna ngajadikeun anu kadua kalina وأنه هو أغنى وأقنى jeung saestuna nya anjeunna anu ngajadikeun beunghar jeung sugema وأنه هو رب الشعرى jeung saestuna nya anjeunna pangeran bentang syaira وأنه أهلك عادا الأولى jeung saestuna anjeunna geus ngabinasakeun kaum Ad baheula وثمود فما أبقى jeung kaum Samud nepi ka anjeunna henteu nyesakeun وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى jeung kaum Nuh mah leuwih ti heula karana saestuna maranehna mah leuwih darolim jeung leuwih jarahat والمؤتفكة أهوى jeung mutapikah ku anjeunna diambleskeun فغشاها ما غشى beles eta negeri teh ambles فبأي آلاء ربك تتمارى atuh kana nikmat-nikmat pangeran maneh anu mana maneh ngarasa mangmang teh هذا نذير من النذر الأولى ieu teh tukang ngawawadian rasul ti antara tukang-tukang ngawawadian anu ti heula أزفت الآزفة geus deukeut tumibana kiamat teh ليس لها من دون الله كاشفة hanteu aya anu bisa nembrakeunana salian ti Allah أفمن هذا الحديث تعجبون naha ku ieu keterangan Quran teh maraneh ngarasa heran وتضحكون
تضحكون ولا تبكون jeung maranehkah kasareuri lain sareuri وأنتم سامدون jeung maraneh taledor فاسجدوا لله واعبدوا Bukituna prak geura sarujud ka Allah jeung geura aribadah